Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang sareng Mang Jaya sapara kanca. Mang Jaya bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Randa Bengsrat. Ieu dongeng karangan Kileksa. Mangga para mitra wilujeng ngadangukeun dina bagian ka-37. Para mitra kaum dangu, kocapkeun kota Bandung dina mangsa pasosore rada haleungheung. Komo di wewengkon ledeng geger kalong atau wewengkon dagoma. Langit hideung deket-deket kana pihujan. Harita karamean kota teu kapangaruhan ku haleumheumna langit. Jalan-jalan angger rame ku rupa-rupa kendaraan nu ngaliwat. Sora mobil patinggarerung awor jeung sora klakson. Dina kaayaan kitu Karmin ngalenghoy leumpang sorangan teuing tas di mana heula. Da datangna ka wewengkon Patra Komala teh geus burit, malah mah geus liwat asar. Kumaha kananya lamun Mang Basri nanyakeun deui sabab aing teh dek teu dek kudu mineng balik nepungan Marni bisi matak jadi mamala bisi nyusul ka Bandung ke. Hate Karmin teu tentrem asa boga dosa nu kacida gedena. Sabab ngabohong ka kolot jeung ka pamana tapi taya deui pangbalikan anu kawilang hade iwati ka Imah Basri. Atunajan hate tagiwur jeung kaweur tetep leumpang muru Imah Basri. Lila-lila anjog greg ngajanteng di lawang pakarangan pano neuteub katepas. Bet seunggah rek asup ka imah keur kitu torojol aya nu nyampeurkeun horeng dena anak Basri nu awewe. Kang Karmin, kenging naon oleh-olehna? Ujug-ujug nyarita kitu budak teh para mitra. Bari melong kana beungeut Karmin. Beg hate Karmin reuwas karek inget harita. Bet teu mawa naon-naon pisan ukur rangsel anu dieusi ku pakean. Padahal geus kabiasaan mun manehna tas di lembur sok mawa oleh-oleh keur barudak, tapi ayeuna lengo. Duduh teuing geulis akang teh teu ngabantu naon-naon ieu teh. Geun kede nya upami akang kalembur deui bade ngabantu jambu batunya. Halim teu as jambu batu mah. Sanes batu jambu batu. Mana atuh bari namprahkeun leungeun. Mun ke upami akang kalembur deui pan aya mah teu ngabantu teu aya di dituna. Budak teh baeud tuluy ngaleos ninggalkeun Karmin bus ka imah. Karmin ngalenyap hatena tuluy leumpang muru panto. Lengkah jiga nu beurat seunggah hoream tepung jeung Basri. Atawa Asmaya tapi keur hoream-hoream teh bus katepas kasempak Basri jeung Asmaya araya keur dariuk bari ngobrol. Tah geuning datang. Bieu teh tas diobrolkeun ku Mang teh cek Basri. Bari neuteup kanu kakara jebul atuh meuni ratuk jajantung Karmin sok sieun katohian yen salah. Naon kitu Mang? Ah teu naon-naon jiga disalin heula lamanan. Kemun geus reureuh ka dieu urang ngawadul jeung Mang. Mang? Karmin medideg-degan sok sieun aya naon-naon nu tumiba ka dirina. Tapi teu loba pikir bus ka kamarna guprak nu narangsel. Gek diuk dina sisi ranjang sajongjongan mangakuleng siganukeunna ku tenung. Breh sawangan di kadipaten kacipta deui meuni jentre. Marni nemongan ngajak seuri bari neuteub paneuteupna asa nancem kana angen. Renghap Karmin narik napas jero tuluy ngusap beungeut bari ngagerendeng lalaunan. Aing jadi pengantin teh bantu teu cacap kawas nu lihat. Mun jadi tentara puguh deui da aing teh bobohongan. Kumaha atuh ari geus ieu naon alasan keur Mang Basri ieu? Kira aku ari kudu ngabalik ku ngaming wonaman mah bi Asmaya moal ngidinan meureun. Leng sirah Karmin karasa lieur. Ayeuna karasa bingungna boga pamajikan pang-pangna mah bingung mikiran keur balanjana. Mangkaning Marni geus pasti bakal eureun digawena dadek rek cicing di imah kolotna. Ses Karmin Marni pramita. Min, Karmin, Asmaya nyaluka. Naon bi? Karmin curing hak tuluy kaluar ti kamar. Bisi rek dahar nyokotan we sorangan da mang-mang geus barudak geus deui. Mang abi tur nuhun bi. Karmin ngaleos ka dapur da memang lapar pisan beuteungna. Kawan tuti isuk can dahar deui teu jajan-jajan acan. Da duit nangan saeutik atuh teu budu daharna teh ponyo meningali med siga keur mamayu. Sanggeus rengse dahar tuluy nyampeurkeun ka Basri ngariung bari ngawadul segala dicaritakeun. Di harita sikep jeung laku lampah Karmin jadi robah. Nu tadina tesit kana pagawean jadi rada melid. Nu tadina hegar jeung marah mai jadi mineng hulin huleung jentul. Ari sabab bingung mikiran balik ka kadipaten datang tu kudu mawa duit jeung beas. Sakumaha nu geus dijangjikeun ka Marni. Ari rek balaka ka Asmaya teu erat malah timbul rasa sieun bisi matak jadi mamala. Tapi akhirna mah Karmin nekad manehna boga putusan. Yen rek balik heula ka lembur nepungan bapana, bebejana mah geus lulus tina ujian.
sarta geus asup kana pendidikan ku ajana kitu Mang Seno bakal soson-soson neangan duit keur ngamodalan manehna. Sanggeus boga pikiran kitu hate Karmin rada teger. Atuh barang tepi teh kana tanggal anu geus ditangtukeun Karmin amitan ka Basri netelakeun yen kalembur heula. Dius Karmin ka Sumedang nepungan indung bapana tujuan Karmin ngan hiji hayang menang duit jeung beas. Mang Seno menipahibut gudar gedor nginjem duit dah hayang ngamodalan anak bet kabeneran duit teh menang tuluy dibikeun ka Karmin. Mun mak bapak ieu duit moga-moga sing mangpaat ye tapi nu dipikabutuh teh lain duit wungkul mak. Beas ge perlu pisan da Mang Basri teh ari geus ari beas mah tara kurang tapi era mun salila ngandelkeun kana boga imah mah. Kitu ceuk Karmin mangsa harita. Atuh kapaksa bi urmi ngaduakeun bakal manehna beas nu geus ampih ka padaringan di siu. Dipindahkeun kana ransel gede nu dibawa ku Karmin da ngahajang nginjem ti Basri. Mun mak ceuk Karmin sanggeus nempo beas dina ransel tuluy dijajal dijungjungkeun. Berat moal kurang leuwih ti 30-20 kilo. Ceuk pamikir Karmin cukup sakitu ge. Rek sabaraha poe di dieu teh euy? Maneh teh Karmin? Moal lila mah da malah mah moal bisa peuting meuting da ayeuna teh teu kieu deui sabab isukan ge kudu geus siap deui di pendidikan. Jadi ngan sapeutingnya di dieu teh? Nya mah. Kumaha tuh bapana? Nya atuh naon ari geus kitu mah kade sing prihatin sing teman-teman wakel. Ulah PSMR ari pitentaraeun mah. Mang Seno para mitra sadaya ngagelenut mapagahan. Atena bungah ngadenge anakna geus hasil lulus jadi tentara. Maklum urang kampung nu carang nyaba ka kota. Jeung tara daek tatanya ditambah ku percaya teuing kanu jadi anak. Atuh percaya kana omongan Karmin teh da nyangkana mah nyaan Karmin teh kitu. Sanggeus tarap ti Karmin amitan ka kolotna leos init. Ningalkeun lembur bari mawa ka bunga hate sabab geus hasil nyakuan duit. Ditambah ku beas pamere indung. Hehe. Bagja temannya bungaheun jigana Marni. Nyai ieu engkang ye. Geura papa ge ceuk hate Karmin meuni agul para wargi sadaya. Dina ciptaan geus kumalangkang kaayaan di kadipaten meuni geus kasawang bakat ku sono. Gancangna carita Karmin geus tepi ka kadipaten geus tepung jeung Marni. Datangna Karmin dipapag ku kabungahan. Dibagiakeun ku kabagjaan dirabu dipangku tina awahing ku bunga. Komo indung namah menis sababaraha kali nyebut alhamdulillah. Nempo minantuna datang bari ngajingjing beas jeung oleh-oleh sejena. Geus teu kudu dicatur panjang lebar kumaha petana nu sono. Cindak nawah Marni teh keur kagunturan madu kaurugan menyan putih. Rasana amis kareueut babasan lambang kabungah jeung kabagjaan. Bagja lahir bungah batin cacap keur mangsa harita mah. Menang 2 peuting Karmin di imah Pak Aryono tuluy amitan deui rek mulang ka Bandung. Marni carasa sari rada muntangan da sono kene. Kasalaki tapi Karmin nguat-nguat maneh mang samiang. Sabab keur neangan piandel ngarah Marni jeung kulawargana leuwih percaya yen manehna bener-bener dinas. Dius kana beus mulang deui ka Bandung. Lalampahan Karmin unggal bulan menang kira-kira 5 bulan lancar taya halangan harungan. Tapi lila-lila mah teu burung matak bingung ningang kana susah tapi kana sulit. Karmin ampir kawiwirangan ampir-ampir belang na katohyan. Ari nu jadi pasalna saeutik karita teh sakumaha biasa. Karmin balik heula ka lemburna nepungan kolotna arek menta beas. Kaparengan Mang Seno jeung pamajikanna keur susah. Kawantu di lumur usum paceklik. Ari Karmin keukeuh menta beas teu beunang dieuweuh-euweuh. Ahirna biur me eleh deet hayang ngajujurkeun anak pok nyarita. Min ulah susah-susah urusan beas mak moal buru ngusahakeun. Nepi ka hasil ngan wayahna tungguan heula sakedeung. Rek ngadadak nutu heula, da boga tutueun saeutik meunang derep. Nuhun atuh mah, jung gancangan atuh geura tutu. Ulah beuri teuing atuh bising teu kaburu ka Bandungna ke. Karmin bungaheun sabab nu tadina geus eueuh. Geus usah eueuh beas teh peupeurieun duit ngan saeutik. Kitu ge lada ngajual hayam diperolkeun. Da butuh pisan ku duit para mitra. Dijual jaar perangkeun. Kocapkeun bi urmi hari tangelek said bari ngajingjing nyiru. Muru ka saung lisung tatanggana nu dibawana heucak pare sawah. Moena can lepas jaba parena campur jeung nu hejo kene. Tapi teu kahalangan ku kitu da bakat ku nyaah ka anak. Geduk-geduk heucak teh ditutu najan lobaan bubuk ge dipaksakeun dibuah dibut da butuh beas. Nya akhirna mah anggeus leos balik ka imah. Teu loba omong tuluy beas teh nu campur jeung nu hejo diasupkeun kana ransel ret dibeungkeun. Tuh beas geus aya lumayan 11 liter tama eueuh.
syukur tuh mah kuring rek ini geus menang mah. Karmin menibeng ras deui pikirna. Tuluy disalin kap kana ransel terus indit rek ka kadipaten nepungan pamajikanana. Mang Seno jeung pamajikanana meni ngarahuh tina awahing ku berat mikiran anu jadi anak. Hayang buru-buru lulus tina tentara. Inung jeung bapa teu loba carita najan nyeri najan peurih najan berat jeung susah ge teu burung sabar tawakal ngabela anu jadi anak. Ari nu dibela anana para mitra teu ngaraskeun ka kolot senang-senang we nganteur hawa nafsuna. Siga nu teu boga pikiran harita geus dina beus diuk bari nyarane beungeut merahmai pikiran kumalayang kanu di imah. Beres pisan ya mah saurang can aya nu curiga ya ka aing. Beres pokona masalah kieu we hirup teh lah. Cek hate Karmin bari ngalepus udut. Teu karasa beus nu ditumpakan geus nepi ka nu dituju. Karmin menta eureun reg beus teh eureun. Jerut turun bari ngajingjing ransel anu pinuh ku beas ngan teu ditambahan ku oleh-oleh sejen ayeuna mah da duitna moal mahi. Bus ka imah dipapag ku Marni bari suraseuri. Bagea Kang Min geuning meuni sonten teuing ayeuna mah. Sesah kendaraan Mar. Mobil parinuh wae ka mana bapak meni jarempring kieu? Karmin duak ieu. Teu aya bapa mah nuju ka onangan. Paingan nu meuni simpe ari Marna ka mana? Karmin diuk bangun lungse tapi hatena bunga. Bisa tepung deui jeung pamajikanana. Marna kitu aya nuju amangan ka kota. Bade tuang heula, bade siram heula atawa lebih bade kulem heula. Cek Marni bari seuri panonu cureuleuh neuteub ka Karmin. Puguh mataksur sarta puguh rasa najan geus lila jadi pamajikan oge. Tapi tetep mata kataji kawantu langka tepung ukur nitih sabulan sakali. Dah heula tumar akang lapar. Jawab Karmin padahal dina hatena mah lain eta pijawabeunana. Mangan nanging teu acan aya rencangan antosan sakedapnya. Urang nyayogikeun heula bari sakantenan bade nyobian beas anyar. Nya teu naon kitu ge. Malah mah nyang we atuh tah. Bisi palai nyobian beas anyar bejana mah alusna. Pulen jeung bodas ye. Karmin nunjuk kana wadah beas nu teu jauh ti Marni. Cobi ningal. Marni muka tali ransel tuluy ngarabu beas sacanggeup barang breh Marni ngahuleng. Sajongjongan mah teu cacarita siga nu teu percaya kana tetempoanana. Kunaon Mar siga nu reuwas? Ieu Kang atuh lepat Kang, bari ngasongkeun beas ka Karmin. Har geuning hejo beas teh nya jiga pare heucak. Sialan aya nu nukeurkeun jadi dina beus meureun. Mar, palingan asa hampang dan geus masa berat. Tuh sidik patuker jeung batur. Ranselna ge da kotor ieu mah. Kurang ajarnya. Karmin tipe pereket ngepeulkeun peureub siga nu nyahan heueuh. Dumeh beas patuker padahal mah lain patuker tapi memang aslina kitu. Lebar atunya Kangnya. Makaning beas sae bet janten kieu. Sigana mah heucak baseuh keneh da sidik bubuk ye. Pasti kana kituna Mar. Sigana we urang kampung teh nu rek ka kota kieu di mana patuker nanya. Karmin api-api mikir kulit tarang ngariwet curug antel kana halis. Sabios atuh Kang atos janten nasib urang. Kudu ngalaman kieu ngan engke kapayun oma cing atos-atos ari cacanakan teh bili patuker deui. Nyamar wayahna we terima anu aya ye. Ye gantian ku ieu lumayan lah keur meser naon ye. Cek Karmin bari mikeun duit ka Marni minangka ngabalanjaan ku duit gaji. Gaji sasi ieu teh Kang. Marni nampanan duit bari marah mae bungah nempo duit pamereti salakina. Nya gaji bulan ieu ti mana deui atuh. Tapi ka mana sapali deui piraku ngan setengahna Kang. Kieu gemarnya akang teh keur cengcelengan keur kukumpul keur meuli imah. Saeuh hayang geura pindah ka Bandung sangkan teu barabe mun imah geus kabeuli Marni bakal dicanah ka Bandung. Oh kitu nuhun atuh Kang nuhun. Marni seuri. Lep duit kajeroeun kutang leos ka dapur rek nyokot cai enteh keur salakina. Ari Karmin ngarahuh bangun cape asa lesot tina bang baluk nu berat. Bulan ieu kacumponan kumari bulan hareup yeuh. Cek hate Karmin bari ngahuleng. Bingung ngabalanjaan Marni ari rek ditinggalkeun lebar da bogoh keneh. Jeung memang asa bagja bisa meunangkeun Marni. Ngan hate sok panas utamana mun Marni ngajak ka kota atawa ngajak nepungan indung bapana atawa mun aya pamenta sok susah ku pijabaeun. Satulina Karmin senang-senang di imah Marni meuni asa jadi menak di memenan jeung di enak-enak. Sagala dipupujuhkeun ku kolot di ajenan ku pamajikan di memenan, puguh betah mun teu sieun ku Basri mah hayang matuh di dinya salilana. Para mitra kaum dangu,
Cag urang tuna heula lampahna Karmin nuker suka bungah jeung pamajikan. Disimutan kurahul diolo-olo ku bohong di dasaran ku lampah nu sasar ngabohong kaditu kadieu bari ngarugikeun kolot. Ayeuna malikan ka tukang nyaritakeun Sari nuker meujeuhna kata langsar. Sabada boga jasa dina raraga nangkep sama jeung Karmo, Sari kalah ka beuki tunggara. Awakna beuki rudin pakean kalotor beungeut kanyos iga ragas kawan tu kurang dahar jeung kurang sare. Dina hiji poe Sari lelempangan mapai jalan raya beteungna lapar da puguh ti isuk can kararaban sangu. Ukur manggih uras hiji pamere ti tukang dagang. Mun teh mah tepung jeung urang lemur moal aya nu wawuh ka Sari. Da puguh mata kalinglap ka bedi langit, moal aya nu sidik kana rupa, moal aya nu neges-neges kana dedegan. Paling ge nyangka jelema gelo, sabab pangawakan begang pakaian kalotor jeung tatamalan. Buk mingga gimbalang ka diangir daman ni gehese. Sakali mani huhujanan sakalian mani huhujanan jeung pakaian atuh puguh kalah namahan rarudin. Tapi najan bari jeung kitu hate jeung pikiran Sari tetep sehat. Manehna teu boga niat milampah nu teu uni sabab maksud jeung tujuan geus buleun. Rek neangan Karmin nepi ka puput umur. Ka indungna lain teu inget tapi timbul rasa sieun bisi teu diaku ku kolot. Dumeh rumasa geus boga dosa teu ngagugu kana papatah nu jadi kolot. Duh Gusti dugi ka iraha kedah kikieuhan teh atuh. Abdi nampi kana cocobi ti Gusti angin panuhun. Ulah lami-lami teuing mugi Gusti geura ngalungsurkeun pitulung. Mugi geura ngadatangkeun rahmat ka diri abdi geura labungkeun sareng Kang Karmin. Ceuk Sari teu boleh sasamat dina hatena muntang tulung kayang agung nada ka Allah nu Maha Murah. Teu karasa lengkahna geus tepi ka puseur dayeuh anyog ka alun-alun Bandung. Sari palahak polohok nempoan karamean eta tempat. Kataji ku wawangunan anu ngalang laung luhur. Resep nempok kaendahan di alun-alun jeung kabita ku urang kota. Nu gandang jeung ginding bangun anu saruka bunga. Sari ngalengkah lalaunan. Bus ka taman alun-alun reka pojok belah kidul. Tuluy nyamperkeun kadinya gek diuk kanapeun tangkal palem. Karasa seger matak betah tiis matak ngadatangkeun tunduh. Aya ku nikmat komomun beuteung seubeuh pake bersih. Duit merkis meureun bagja hate teh cara batur bisa jajan. Bisa dipoto bari suka seuri gumira hate. Tapi naha ari aing Gusti dugi ka kieu. Hirup teh atuh dugi ka iraha hirup kieu teh. Sari ngumar cipanon sedih jeung ras ku nasib diri. Mun ngalaman tunggara hirup di kota mun inget kan hal eta ras inget ka indung bapana. Ugas bulan-bulan ditinggalkeun tara dikirim beja-beja acan. Da teu nyaho kumaha carana ngabejaan kolot jeung deui memang taya niat sabab keukeuh hayang tepung jeung Karmin da geus kagok asom. Mimitina ngalamun lila-lila jadi nunutan bibir panon rapet asa hese dibeuntakeun. Tungtung nareup sare teu inget kana nanaon. Nyuuh kana temok kerek nyegrek bangun nikmat. Panon poe dengdek ngulon molotot nyaksian Sari nu keur tibra sare. Mun cara jalma mah karunyaeun sigana teh hayang nulungan ka Sari anu kata langsara. Buktina sorot panon poe robah. Teu morere teuing cara tadi langit mimiti surem panon poe kahalangan ku mega ipis. Lila-lila reup angkeub panon poe teu nyaangan jagat kahalangan ku halimun perul hujan miripis lir ibarat si panon widadari nu milu sedih nyeng cerikan ka Sari nu keur kata langsara. Nepi kawanci magrib panon poe teu temong deui kalah ka ngeprul ku hujan miripis. Tapi Sari teu nyaring anger tibra teu aya nu malire kanut taya nu ngareret-reret acan. Kira-kira jam 7 sore brul aya nu datang saabrulan. Marake baju seragam sirahna make helm marawa pepentung karet hideung. Nu dagang di alun-alun birat lalumpatan sieun katewa ku tibung. Ari kurang-kurang rancing geus kakurung teu bisa bijil lantaran panto beusi ditutup jeung dijaga ku petugas tibung. Puguh we nu ngadorong roda pating soloyong pahibut hayang kaluar. Tapi geus teu aya jalan paroman katara alum bingung nyeng hareupan tibung. Susah mikiran usaha inget ka kulawarga nu ngarep-ngarep hasil usahana. Sababara urang pedagang kaki lima dipaksa kudu naik kana truk. Sakaligus jeung barang daganganana nu pareng nyaksian tibang nempokkeun pangkarunyakeun tapi teu bisa ngabelaan. Kocapkeun Sari harita teh can kapanggih ku petugas. Tapi lila-lila mah aya nu manggihan Sari disampeurkeun digeuingkeun ku petugas. Bangun. Bari noel ku pepentung kana pepeuteyan Sari. Korejat Sari hudang luak liuk bari kumetap jajantung ratu.
Sirah lalanjung tepuguh rarasaan sabab nyaho-nyaho geus beda tetempuan didinya baranang lampu taman. Di mana itu di surga teh kitu? Geuning enah sorga teh segala aya da cekolot ge sorga teh sagala nyampa. Moal aya kakurangan tapi di mana nu aya dahareunnya aing lapar. Cek Sari bari ngamang ngerasa ngarampa beuteung panon rarat-reretnya ngan dahareun. Teu malire ka petugas tibum nu ngajanteng hareupeuna. Bangun, ayo keluar. Naik kana truk. Cek hiji sora para mitra kerasna ker. Siga nu taya ras-rasan kepeg Sari ngarenyag karek sidik karita hareupeuna anu ngajanteng make helm. Bari ngawang ngamang pepentung kare. Aduh, juragan. Aya naon ieu teh, naon dosa abdi? Tong baca carita ini teh, ayo nit. Ayo, tuh naik kana truk, naik. Peletok tonggong Sari ditakola launan ku pepentung. Sari meni ngarempod sieun dibabuk deui kapaksa nurut. Tulus leumpang para mitra digiringkeun ku petugas muru kana truk. Truk anu geus pinuh harita teh ku pedagang kaki lima ditambah ku galandangan jeung WTS. Sari teu ngarti manehna terek dikumahakeun tapi najan bari jeung kitu kapaksa nurut. Da puguh gede kasieun kalacat ungah kana truk ngahiji jeung batur nu pada-pada kacerak ku tibung. Para mitra kaum dangu dius truk maju ninggalkeun alun-alun. Sari ngahuleng manehna mikir jroning ati. Narek dikumahakeun tapi teu bisa ngabantah sarta teu loba carita malah nu sejen ge sarua. Iwati ngaharulang mikiran nasib sewang-sewangan. Reg truk eureun hiji di hiji tempat hareupeun hiji kantor. Cerut-cerut para petugas turun ti heula. Tuluy sakabeh panumpang dititah turun digiringkeun ka hiji rohangan nu cukup legana. Sari kabawa manehna teu wani baha gek diuk di pojok cameot bari ngararasakeun beuteung anu lapar Jawa habatiis kawan tu hawa Bandung dina mangsa hujan miripis. Uman, semua harap tenang akan diadakan pemeriksaan. Cek hiji petugas bari mawa megapun. Atuh meuni simpe jalma taya nu wani nyarita liwati tenang. Malah mata keung sabab didinya mah taya nu bungah dina roman ngalangkang kasusah jeung kasedih. Akhirna dipariksa hiji-hiji, ditanya KTP, ditanya pamatuhan jeung sajabana. Nu diheulakeun tukang dagang tuluy galandangan, tuluy WTS jeung jalma-jalma nu dicuriga sejena. Hiji-hiji jalma kaluar ti eta rohangan pindah ka tempat sejen. Sari nyempod di pojok malah marada poe kahalangan ku roda. Tukang rokok jeung limun, akhirna kadenge nu ngagero nanyakeun beres acana. Jiglag-jiglag salah seorang petugas mariksa rohangan. Jolad-jolad mitra. Red Kasari tuluy nyampeurkeun. Buru-buru maju. Nah, cicing waya tuh. Sari teu nemalanjung cengkat lalaunan lalungsena keur karasana teh. Sirah rada lalieur tuluy nyampeurkeun kana meja pamariksaan ngahadap kadua petugas nu kumisan meuni jalatreng gek diuk. Mana KTP? Pokna bari neuteu. Teu gaduh Bapa. Sari lalinyapan hatena loba kasieun. Sangaran? Sari. Naon pagawean? Teu gaduh, Pak. Rek naon cicing di alun-alun mah kieu? Abdi teh nuju milarian padamelan bakat ku capek kapulesan di alun-alun. Tulungan atuh Bapa abdi teh nuju menaka sesa. Jep jarempe. Nu mariksa sigan watireun ka Sari beda sorot panona. Beda dina sorana nu saurang narik napas jero meh pok ngomong. Memeh ngomong teu peulara dalila. Kana naon pangabisa? Jeung deui nya butuh ku pagawean. Kadai ulah bohong bisi ngakon-akon muku ye. Demi Allah abdi mah nuju menakar repat milari padamelan teu kenging bae. Maklum abdi mah ti kampung teu gaduh keahlian. Mun geus kitu rek neangan pagawean kumaha atuh? Abdi kantos janten pembantu rumah tangga nenging. Sari teu kebat nyaritana Cipanon miheulaan bijil. Lantaran mun inget kana lalakon di Imah Yunus matak nyereset kana hate. Asa ngagerihan kana ati. Terangkeun kumaha pangalaman anjeun? Sari maksakeun nyaritakeun pangalaman. Dibejakeun garis badagna para petugas nu aya di dinya sajongjongan mangahulang. Nu tadina siga galak jeung bengis geuning buktina maharade hate. Masih keneh kuat rasa kamanusaanana. Ngadenge lalakon Sari teu burung pating seredet kana hate mi karunya ka Sari. Ku pitulungna Allah para mitra, salah saurang ti nu mariksa leuleus hatena, watir jeung mi karunya ka Sari. Pok ngarita mira ka babaturanana.
lamun sararea satuju mah saya rek ngabantu ka ieu jelmanya sabab aya nu butuheun ku pagawean sugan kapake teu hese babaturanana satujueun ngan aya saurang nu mepelingan heula sangkan ati-ati jeung waspada dina milih pagawe bisi matak jadi mamala ka hareupna tapi mikanya kasari teh geus teu beunang dihalang-halang deui sabab lawang hate geus muka kaasupan rahmat Allah dibere rasa welas asih nu leuwih gede batan nu sejen-sejen. Sari tenaga hidup memang dibutuhkan tapi aya syarat nanya. Nuhun Bapak naon atuh syaratna? Sari cari napdak si panona kabungah biji. Lantaran aya daek ngadenge kana omonganna. Syaratna kudu bener, bager, jujur jeung satia. Insyaallah abdi sangem nyumponan syaratna. Upami abdi jali retina janji abdi wahantun sanaos dihukum gantung dibuang tinggi oge. Heuga tuh ari kitu mah. Ieu tuturkeun yeuh. Isukan urang hubungkeun jeung nu butuheun. Mangga. Harita keneh sari aya nu mawa para mitra dipernahkeun hiji tempat anu aman malah dibere dahar disadiakeun tempat sare najan sederhana oge leuwih alus mun dibandingkeun jeung sare di trotoar. Alhamdulillah Gusti, nuhun ya Allah. Geuning Gusti Maha Welas tur Maha Asih gampil pisan ngaleahkeun manah jalmi. Mugi-mugi sing janten cukang lantaran kena dongkapna ka bunga hate abdi. Cek sari bari sujud dina wahing ku bunga hate. Harita aya di kamar sorangan eueuh nu maturan jeung eueuh pikasieun. Tapi sabadareureuk rada lila hate sari kagoda ku sangkaan goreng. Inget kana kajadian-kajadian nu kungsi kaalaman ku batur. Duh Gusti naon nu bakal kaalaman ku diri abdi. Nah bakal langkung sae atanapi langkung awon batan ayeuna. Palang siang bakal dijual ku jalma masyarakat. Dibikeun ka lalaki baragajul. Ya Allah kumaha tumun abdi ragrag kana jurang kahinaan. Mugi-mugi ulah kajadian kitu. Hate sari jumerit ka Allah munguntang menta tulung minta panang tayungan sok sieun dijual ku jalma nu teu tanggung jawab. Sabab sari sok ngadenge cenah beja yen di kota loba kajadian kitu. Tapi asari usaha satekah polah rek sabar nungguan naon-naon nu bakal kajadian. Ngan teu petot-petot ngadua bari nyamat-nyamat indung bapa nedak panang tayungan tinu Maha Kawasa. Para mitra kaum dangu cag tunah heula kaayaan sari nu ngalaman di tewa ku tibung. Ayeuna kacaturkeun deui di Imah Basri harita teh isuk-isuk kira-kira 6:30. Da Basri ge can init ka kantor karek sasayagian. Keur kitu reg aya motor eureun hareupeun Imah nu tumpakna budak lalaki kira-kira 16 tahun umurna. Bus kapakarangan tuluy uluk salam. Aya jiga anak pawendi geuning. Cek Basri dina hatena buru-buru mukakeun panto mapag sema. Aya naon jang pi urang ku apa? Ujug-ujug kitu Basri teh sabab memang geus wabuh ka eta budak. Laros pa di pi urang nyangakeun serat ku apa? Oh nuhun sok kalabat atuh. Tur nuhun Pak nami moalami bade terasa sekolah Pak. Mangga atuh nuhun kitunya wartoskeun. Mangga Pak. Leos budak lalaki init muru motorna. Dius init deui ari Basri diuk bari muka amplop surat. Tuluy dibeberkeun dibaca jero hate halisna rada ngariut tapi akhirna marah. Hah? Mah kadieu sakade mah. Ngageroan pamajikanana nu keur di dapur. Aya naon meunang reuwas teuing? Asmaya norojol ka tepas. Bapa menang surat ti pawendi ieu pagawe kota Madia teh ya. Eusina netelakeun yen pagawe geus meunang kumaha rek ditarima. Apa damel naon, Pak? Asmaya can ngartieun. Ieu geramahnya ieu. Bapa teh geus sababaraha kali minta bantuan ka babaturan sangkan dipangneangankeun pembantu. Sabab mitenan kaayaan di Imah matak seungah pagawean loba gap ku sorangan. Da geuning aya si Karmin gitu minang balik ayeuna mah. Teu beunang diandelkeun tah kulantaran kitu mamah geus meujeuhna reureuh. Kudu aya nu mantu-mantu di dapur tah kitu maksud apa teh? Oh kitunya kanggo abdi mah nuhun we aya Pak. Tapi kade sing waspada margi milari padamal teh teu gampil. Ini napahan riweuh kana mana? Kang abdi mah mending keneh riweuh ku padamalan anu kasar jeung tibatan sampai pikiran. Ih nyatang dua ya kudu kitu. Da memang neangan pagawe teh teu gampang, kudu nu jujur, rajin, daekan, bager, cager jeung satia kana tugas. Tapi nguji kajujuran teh hese. Teu bisa ditilik sakali ngareret. Tapi butuh ku waktu nu cukup, perlu bukti nu nyata. Jadi lamun butuh pagawe nu mutlak jujur mah
Ciga nama moal manggih sabab kasa minta keterangan nu aya perkara jujur mah hese atuh. Ari kelakuan baik mah bisa minta surat keterangan ke RT, RW terus ke polisi. Tapi ari masalah kejujuran mah hese atuh. Lajeng kumaha, Pak? Ayeuna mah kieu nya. Mun urang hayang boga pagawe anu bener jeung jujur kudu bisa ngawarah jeung ngadidik manehna. Sangkan jadi jalma nu bener jeung jujur. Tadi mah we lah coba-coba heula bari titenan sifat-sifatna. Mun geus kanyahoan bere penerangan-penerangan nu hade nu ngajurus kana sifat-sifat mulia. Nya jujur teh ya sakumaha ceuk tujuan urang tadi tak kitu maksud teh. Saha tu ngaranna calon padamal teh, Pak? Buka teuing da dina suratna ponok. Pesenan geus aya mun rek dipake hubungi Pak Weni tak kitu cenah. Cobi-cobi we tuh Pak sugan aya milih meunang pagawe anu hade jujur jeung satia. Keun urang tepungan kayaknya Pak Beberang. Isuk-isuk malah loba pagawean apa teh kumaha geus aya ge keur sarapan. Basri cengkat tuluy ngareret kana jam tangan. Parantos Pak mangga atuh geura tuang heula. Basri teu loba catur parawargi terus jangdan. Geus kitu sasarap heula. Sanggeus tarapti memeh miang amanat heula ka Asmaya. Mun Karmin datang sina ngomean bak mandi nu bocor jeung sina memeres kamar keur nempatkeun pembantu bisi nya aya. Sanggeus disanggupan ku Asmaya leos Basri init ka kantorna. Waktosna kabujeng sehe.